Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng Cing Adnan dina gelaran dongeng Sunda Mang Sobri anu nincak kana bagean 15. Nanging sateu acana simkuring maoskeun kana ieu carita, langkung ti payun simkuring nyuhun dihapunten tina sabudaya kalepatan, boh tina cara carita bahasa sareng sajabina para mitra. Salajengna simkuring oge nyuhun dihapunten bilih ayana kasamian dina nami tempat gelar sareng anu sanesna, numawi ieu mangan saukur carita fiksi anu direka ku simkuring etang-etang kangge maturan sepi dina wayahan urang sarerea istirahat. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos, mangga atuh urang dangukeun deui wae ieu kalajenganana cariyos Mang Sobri dina bagean ka-15. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, singkat kana carita wayah tos gaganti peuting para mitra. Sora jangkrik jeung gaang lembut parantos kadangu nu nandakeun geus wayahna Mang Sobri teh harita ngedalkeun niat geur neangan bangkong di peuting harita. Sagala perkakas geus disiapkeun ku anjeunna kantun dibawa malihan mah harita Mang Sobri teh kantos siap dina anggianana oge. Nyaeta makena baju butut ngarah dina pikiranana telebar teuing dina katempelanana ku kotoran jeung leutak mun dina anjeunna neangan bangkong. Bari katawis oge harita teh obor patromak ge dicangking dina leungeunna. Ti harita kantos katawis yen Mang Sobri teh niat ngamimitian ngalakonan catur nasibna dina perkawis neangan bangkong para mitra. Doakeun akang atuh nya Neng. Pamunggi we di peuting ayeuna teh bangkong na kenging seueur nya supados urang teh teu kakirangan deungeun deui tina hasil timbanganana engke akang isukan ka Kang Ojak teh. Beja Mang Sobri harita ka Nyi Lastri bari muru kaguritan nu brasna ka latar tukang nu mabal ka tukang lembur ngarahna ka pasawahan para mitra. Para mitra kaum dangu, laun jeung launa Mang Sobri ngalangkahkeun suku nu ngarah ka arah sawah. Sabajalan ka pakarangan bari ulak ili ka unggal rurung seban, sok sugan jeung sugan kitu mendakan bangkong. Nya sakapeung mah aya hiji duana bangkong teh langsung dicaduk ku anjeunna sanajan ku bari gegrebegan hartosna gurung gusu. Maklum caraning anu karek nembean pisan dina lalakon neangan bangkong. Dina hatena sakapeung aya kurasa seneng, sok bari arep-arepeuneun. Pamugi we hasilna nu langkung seueur nyaeta lamun geus anjeunna nepi ka sawah mah kitu dina pamadeganana para mitra. Ayo sia beunang aya nya atuh ngagarawil caduk aing teh atuh geus diuji da ieu mah ku daun nangka. Guna Mang Sobri bari ngabuskeun hiji-hiji harita bangkong anu beunang kacaduk teh. Nyaeta kakembu dari gen anu kantos disiapkeun ku anjeunna.
Hayu atuh sok keruan batur ilaing teh atuh kong tita kadarieu tita kumpul gitu. Ya urang teh butuh pisan ieu teh kong kangge nimbang ka Mang Ojak. Gunem ulang Mang Sobri bari anteng waspada nu tetep langkah mah masih keneh muru ke arah sawah para mitra. Para mitra kaum dangu, saliwah bari ngareuyeuh gawe sok masih bebenangan sanajan hiji jeung duana harita Mang Sobri teh kana nyadukan bangkong. Dina langkahna anu masih keneh muru ka arah sawah. Kaleresan papasan pisan jeung Mang Karnadi nu sami-sami keur milari bangkong harita mah para mitra. Jangan naon lur, jangan belut. Taros Mang Karnadi ka Mang Sobri bari mandeg duanana dina galengan anu ngan saukur salangkah mun rek anjeunna nganclupkeun suku ka solokan sawah. Milari bangkong ieu teh Kang, dupi akang milari naon kitu? Tembal Mang Sobri ka Mang Karnadi nu bari neuteup kana raraina Mang Karnadi. Ari di dinya teh nyaho sugan. Nya urang ge sarua tuh tukang neangan bangkong. Bari nage di dinya teh ieu teh salah. Ieu mah wilayah uing atuh, tong dijajah. Mun rek neangan bangkong ka ditu, ka wilayah sejen. Tong di lembur bulang atuh. Da ieu mah geus jadi lahan uing bari nage euy. Tembal Mang Karnadi ka Mang Sobri bari asa narik urat beuheung dina ngawalerna harita teh para mitra. Ya atuh bareng-bareng we atuh Kang. Da milik mah moal pahili-hili jeung nu sejen. Geus aya bagianana masing-masing ge. Kocapna Mang Sobri nu bari ngalintingkeun bako nu geus kasiapkeun tina wadahna. Nu teu lami ditembal deui harita teh ku Mang Karnadi para mitra. Teu bisa kitu euy. Didinya sigana mah emang nembean pisannya jadi tukang bangkong teh. Nepi ka teh nyaho geuning urusanana kumaha jeung kumahana ieu teh dina perkawis wilayah. Pantes atuh ari kitu mah sia teh. Yeuh, mun erek tuh ka ditu tuh. Kalas, ditu tuh kalas bulang. Sok mangga eta mah, didinya erek menang loba, erek menang henteu, da lain wilayah aing ka dinya mah. Eta oge mun sia teh sanggup kaya nyang hareupan Ririwana. Tong di dieu atuh ieu mah geus jadi lahan uing. Geura ini sia ka ditu. Pungkas tembal Mang Karnadi nu harita langsung ngaleos nuluykeun gaweanana dina neangan bangkong para mitra. Mang Sobri harita tur emut kana caritaan Mbah Khohir ngeunaan Kinamin teh nu percis carita harita teh teu jauh sapertos anu dialaman ku anjeunna kiwari. Tapi da geus jadi dasar sifatna Mang Sobri para mitra dina nyatana kudu sabar. Sanaos rasa hate mah asa bendu ku ayana perkawis eta. Nu antupna Mang Sobri harita ngongsikeun diuk di pinggir galengan sawah. Obor patromak nu masih caang sasakali mah dikompa deui ku anjeunna. Supados langkung-langkung caangna nyaeta kangge nyaangan sagiliteureun dina anjeunna diuk. Bari ngalamun cicing jeung tungkul Mang Sobri nyaeta ku ngarandapan rasa kabingung dina ayana. Nah, kuat hese teuing ieu teh neangan kasab. Nu janten jelas ngalah bangkong ge kudu aya wae halanganana. Buat jelema teh kudu boga pamikiran kitu hawak-hawak teuing atuh ngabogaan sifat teh. Di dieu da geus pasti kalaan kabeh ku batur. Sabab kuring ge ningal eta kana kembuna teh mun geus loba kitu. Ukur untah we meureun mun kuring teh ngulang neangan di ieu tempat mah. Bari ngaroko harita Mang Sobri ukur ngalamun para mitra. Dina gunemna aya katingal kocap pamuntang nu kudu kumaha sareng kamana. Nu sakapeung katembal oge gunemanana teh ku sora bangkong nu ukur aya sababaraha siki dina kembu dari gen anjeunna para mitra. Mang Sobri harita melong ka arah leuweung nu masih jauh pijugjugeunana. Mun nya bade dijugjug ku manehna.
bari ku teu poho ngisep ududna nu dibaturan ku haliwirna angin peuting di pasawahan para mitra. Para mitra kaum dangu, Mang Sobri nu harita geus asa bingung dina lalampahanana, jol weh dina gambaran pikiranana anu keur baluang teh Nyi Lastri nu ngemutan diri anjeunna kana kasusahanana para mitra. Nu janten kasedih ati pikeun Mang Sobri dina ngemutan lampah anu kacatur. Duh, nah kudu aya bang bayangan anjeun deui wae ieu teh Lastri dina pandangan akang teh. Nu janten kasedih deui wae atuh kangge akang teh geulis. Disusul teu jauh teh jol deui bayangan si Toleng nu tos ngantunkeun nyaeta anakna teh para mitra. Itu. Geuning aya si Ujang oge duh Gusti atuh ieu teh abdi kudu kumaha ieu. Abdi teu wasa dina nampi nasib nu model kieu Gusti. Kudu sangsara we lalampahanana teh Gusti. Pamuntang na dina kocap basa pasrah sumera harita teh Mang Sobri nuju ka lingkup bingung para mitra. Tur bayangan si Toleng teh ngarelep leungit tina pikiranana. Nu mana Mang Sobri asa teu percaya kudu neuteup deui ka alas bulang anu welan ku gupay tatangkalanana teh pedah ketebak angin bari waas ku caangna bulan harita para mitra. Mang Sobri harita asa ku teu percaya. Kudu aya jolna niat maksakeun kudu ngajugjug ka alas bulang. Nutang tos pinuh kaemutan karena carita jalma salembur yen alas bulang teh lain tempat pikeun heureuyan neangan gawe. Peda kaceluk pisan ku sangetna eta suwung nyaeta kana kaangkeranana para mitra. Nah kudu maksakeun kitunya ieu suku teh. Kudu kadi itu sugan kalas bulang. Sabab da teu aya deui ieu teh tempat keur neangan bangkong iwal kadinya. Tapi da sarua kuring ge keung mah keung ieu teh. Sok momo peuting kieu sosoranganan kadinya mah duh. Tapi dek kumaha deui atuh mun teu kadinya. Wah lapur ieu mah. Teu bisa nimbang-nimbang sakilo-kilo acan ieu mah ka Mang Ojak mun teu maksakeun teh ah. Kocap Mang Sobri nu bingung nangtukeun niat. Hawar-hawar beja batur asa rungsing kadangu halus dina cilina. Nu ngadadak sagala loba carita batur ngeunaan kaangkeranana eta leuweung teh asa radio we anu keur nyanding dina sadana di pinggir cepilna para mitra. Bismillahirrohmanirrohim we kuring mah. Kahiji da kuring malain niat jail ka alas atanapi kaririwa. Iwal ukur bade neangan kasab we kaditu teh neangan bangkong pikeun nyambung kabutuhan hirup sapopoe kaluarga. Kunem pancegah teh Mang Sobri nu harita yakin niat buru ka alas bulang para mitra. Para mitra kaum dangu, dicarioskeun kumapahna suku, ngababal kagalengan sawah nu sakapeung ajleng-ajlengan Mang Sobri teh kasolokan. Bari aya oge eta nama hiji dua bangkong teh anu tiasa kaciduk sanaos jarang pedang geus katiheulaan harita teh kumangkarna di tea para mitra. Nu akhirna Mang Sobri nepi oge nyaeta kawengkuan alas bulang. Katingal harita kai gledegan gede masih pinuh ku sakapeung ngagebes daun nageh katebak angin alasan para mitra. Poek mongklek pinuh ka keung karasa pisan ku diri Mang Sobri. Lolongan sora anjing asal juljol gagantian nyaring.
siga-siganya pisan yen harita aya Mang Sobri anu nyaba kawengkuan alas dinya para mitra. Bismillahirrohmanirrohim. Kiri buyut anak putu milu liwat tong jual cawel ah. Kuring lain rek ngarusak alas lain bade ngaganggu lain kuring mah kadi teh ngiringan yang rejeki tina ieu alam alas teh atuh. Tong jual cawel atunya ririwa sawe anu ngagem di ieu tempat ah. Punten guna Mang Sobri harita bari pinuh ku rasa was-was para mitra. Pandanganana asa tepugu sakapeung ningal ka handap nyaeta neangan bangkong, sakapeung ngareret oge ka sagaliter. Sok bilih sugan jeung sugan aya ririwa nu bakal ngajailan ka anjeunna para mitra. Nah, beunang maneh ya. Ah, beunang kong. Itu geuning loba di dieu mah nya. Bener bangkong teh. Kuat eueuh kieu geuning. Beunang deui pan. Lumayan ai kieu mah. Nya sakali dewe ieu mah buyut ah. Punten kuring mah lain rek ngaganggu lain naon ah. Mang Sobri bari ngaguru tuleutik dina neangan bangkong harita para mitra. Bari memang leres katawis loba pisan bangkong harita teh. Da dina eta tempat mah teu aya pisan jalma anu wantun ngala bangkong iwal ti Mang Sobri doang para mitra. Nanging barang dina nuju raosna Mang Sobri nyadukan bangkong para mitra, Mang Sobri reas teu kapalang. Nyaeta ningal sakolebat bayangan bodas nyangsang dina tangkal anu doyong nu teu jauh jeung anjeunna. Astagfirullahaladzim. Naon eta euy? Naon geuning? Neng nong para mitra. Hampura geuningnya dongeng teh kapegat deui ku Neng nong ieu teh. Insyaallah ieu dongeng urang lajengkeun deui dina bagean ka-16 dina wayahna. Kukituna pamugi ieu dongeng sing janten kabunga hate kanu ngadangukeunana kalawan hatur lumayan kangge batur paninengan dina ngalamun waasna zaman anu ngemutkeun kana zaman urang sarerea di waktos katukang para mitra. Nyasim kuring cing Adnan neda pangapunten dina sabudaya kalepatan dina kuring mawakeun ieu carita. Sareng tong hilap ka sadaya mitra kaum dangu di subscribe nya ieu channel Sim Kuring supados Sim Kuring tiasa satia pancen nuluikeun atanapi ngarangkeun karya-karya carita dongeng Sundaliana anu anyar kangge hiburan urang sadayana. Sakitu anu kapihatur sapunyere pegat cimpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.